Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Urang neraskeun kana hanca matan Safinatun Najah bagian ke-12 nyata pasal pangharaman pikeun jalma anu teu boga wudu. Sinareng nadomanana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal man saha jalma intaqodo anu narima batal naon wuduuhu wuduna itu si eman atawa si jalma haruma taharam alaihi ka eta jalma naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat, wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa mashul mashafi jeung katiluna haram nyabak Quran, wa hamluhu jeung kaopatna haram mawa Al-Qur'an. Nadomanana nu teu boga wudu harami gawena salasa hiji nu opat perkarana. Hiji haram salat, dua haram tawaf, tilu nyabak ka opatna mawa mashaf.